komo abah mah baheula beh urang rek ngaji ya geus nongkrong geus meunang meureun setengah jam nyaun pada urang ngaji digerokeun da kade tadi geus diuk ngobrol we henteu kumaha urang mah sababna nyahoun ieu urang keur ngaji urang bebeja be bandek naon ieu pan keur ngaji batal hesena tarekat beso amat eta ngaji kudu dibawa atuh nongtor mah kadang dia ku nyana tuh hayu ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji sia lain keur ngaji ji atuh teh santri tinggalkeun kajeun lah geus teu prekeun teu bisaeun tah ku ari mah kos kararitu teh baheula dicobana model kos kitu tah waktu ngaji ditah balik terus ngobrol sugan deuk naon henteu ngan ngobrol ngaler ngidul urang bebeja be bah ieu si maksudna deuk naon ieu sebab keur ngaji sok berarti urang geus batal beus sia tampiling going sia sok amat ngaji ilmu sia boh besi kitu hakikatna mah henteu tenang we kalem urang saboda aja santri mah resepkeun ieu pereta